Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat zahir batinnya, jembar rezekinya, soleh dan solehah keluarganya. Bertemu lagi bersama saya di Ngaso Official. Video kali ini akan menayangkan ceramah dari Ustadz Geledegi atau Ustadz Balagadona. Keseruannya, kegokilannya parah banget pokoknya. Seperti apa kegokilan dan kelucuannya, kita dengarkan sama-sama. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah maknani wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa atallaha biqaulihi ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji sinarang syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat ugi wassalam mugia salamina dicurah dilimpahkeun ka sang paduka urang sadaya habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Sayhi wa sayyidinal kiram kersana sadarek MC ada nabi jebah sagaya temah master of ceremony, pengatur waktu, penata acara. Lu ngulang bari udun anjir. Anu kusim guru bibi kehormat, mudah-mudahan ya sadarek MC pun guru muga-muga ku Allah Subhanahu wa taala sing dimuliakeun amin. Syaihi wa sayyidinal kiram sahibul wasilah kersana sayyidinal kiram guru sim kuring guru urang sadayana kersana Kang Ajengan Asep. Alhamdulillah Kang Ajengan Asep ari godek mah aya ngan jangot kurang panjang eleh ku aing. Cicing Ajengan, udah penting siapkan yang amplop yang aing. Mana aing mah marugi mal diri. Kalau aturan ka aing ngahina Kang Ajengan Asep tuh. Ah kelak sila aing. Kalau tak kenal ya situasi teh iku aduh. Sayyidina kiram bersana para kiai, para ajengan, alasan aya tadi anu mubarik nu namanya Kang Haji Ridwan sugante lain CS ceramah teh kan hanya kan mau bisa kan ngomong jasim kuring mah. Senang mikir ku aing ajengan di dieu lah. Sayyidina kiram pagersa Kang Ajengan Dede pangita Kang Ajengan Dede sami rekan sim kuring makan eta ajeuna mah nuju di pesantren sareng sim kuring anu main bola usai mah mata pinter meh dalam bidang bisnis meh pinter sebab baheula pinter dalam bidang mengocek bola gitu. Alhamdulillah pokona syaihi wa syahidil kiram sadayana nu hadir di tempat wabil khusus nu aya di Korea sada teu disebatan punya sim kuring hiji-hijina sabab aing nyaho amun nyaho mah sebutan hiji-hiji ku aing. Sadayana para kiai guru sim kuring muga-muga ku Allah Subhanahu wa taala sing dimuliakeun amin. Sayyidi wa sayyidinal kiram afradul pemerintah baik sipil maupun abri dari atasan hingga bawahan alhamdulillah saurna cenah kasumpingan ku pangarsa palurah terus aya lurah aya biasana lurah mah panghareuta sok gawer ka ajengan teh. Alah aing mah biasana gitu. Pada kita lurah mah biasana ge dewan lurah tah sok nyawer ka ajengan teh lamun ajengan keur ceramah teh itu atawa sok manggil ini itu sok mere kana ini itu teh gitu kan jika nama lurah ayeuna mah jika moal nyawer euy. Sabab da geus meunang meh mah. Lamun aya calon dewan di dieu ayeuna calon dewan pasti nyawer. Aya calon dewan teu? Aya alhamdulillah ya mudah-mudahan aparatur pemerintah cicing ajengan kitu eta. Mangkarakeun aing kumaha we usaha ieu teh. Aing ngaji mah baroseun rudat ngaji mah. Pokona masyayikh kiram para masyayikh urusin kuring aparatur pemerintah. Kita desa Cidamak, Mati Jamu, sadayana
Aparat pemerintah di atas sandugikan ke bawahan sadaya boga-boga sing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kang tong senang irung aing sarada irung saha Islam teh. Sing rada-rada ya abasan ka aya basan. Sing rada gampang ya bisa pajalan aing paling murah gitu. Sing rada halus. Cing santri tenang we santri aing ge urut ya. Cing ngecelan. Mesti aku ganti nasib sehingga kira para masai bapak-bapak oge ibu-ibu sadayan para santriawan oge para santriawati nu sami-sami hadir di tempat mudah-mudahan sadayana aya dina rahmat ridho sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbicara tentang itu naon acara naon teh acara jauh muli belah ayo hal selamat hal selamat aja pun bisa mah tong ayat Quran hareup teh era ayo can batal wudu itu batal wudu itu lah ya Quran pangnyimpankeun bangsa aduh puntennya mohon salah sih orang kata wanita mesti lagu pokoknya mana ya acara teh meureun acara lah acara pengajian atau tapi haul sholawatan aja kupikeun aja dengekeun aja ini kepeot sia ya dengekeun awewe mah ditu dengekeun patak ari ngaji nya mun ngaji tong tukang-tukang mun pahareup bener aja sabab ningali kiai ningali ajingan teh jadi ganjaran gitu teh oh cuma mah di tukang-tukang we beda aja ngomong orden aja mah di pahareup ngan beda na ngaji jeung organ tunggal memang berbeda jauh aja. Ketika bujur aduh dia bujur ketika bujur aing ngonang ajingan ti Palumbon mah ajingan berdek cenah balagadona teh teh oh balagadona ka aing lah barupa aing situ kudu pangungna rada lega lari tadi darupdak gitu lah terus sama Garut wae ka aing sok sama jalur sama Garut para lega darah kamu dipira lega Dendar anaknya entok lah ngambil si cangkel gue ngasih gila kan gak ditajok tuh aing terasa nguriang gitu lah aing mesti sesingkat yang penting bisa sedekah sakit apa? Manya siapa yang ngaji seserian wae atau ngaji seserian mama arah-arahan kabeh. Oh bener juga mun eueuh seserian wae ngaji berarti eueuh teh edan bapak-bapak ke edan. Oh. Nu penting urang mah bisa sedekah mun seserian wae. Sora naon aja? Aing eta mah aing. Pak aing nyebut hayam. Astagfirullahaladzim, nah, ulang jamu ke aing teh. Hadirin rahimakumullah. Balik dengan tadi, ketika ulang bujur dipakai ngaji punten ajingan. Kalau berbicara ngaji di majelis umum seperti itu, bubar kabeh jelema nage. Dan itu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani. Wa tiya bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal sawiji arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun lima. Tuh jemping dia beri ngaji mah jemping. Ngomong saurang-urang eta. So, sabab bujur, celi, panon, lengan, suku ketika dipakai ngaji pararosen harare bayeng cararang gararet bujur tah getek punyem dipakai ngaji ojo reka mana
aing mah ya bosen ngaji wae da kamana tuh teh hayang manto urang teh manto da ustadna ngabahas emok wae. Da kan we cai herang kos purui ka aing teh. Baheula keur ngomong cai herang ayeuna cai herang teh China. Panitiana Ustad eta mah balalangsa. Cirina balalangsa Kang Ajengan Asep nelpon. Sugan teh awe nelpon teh. Ada laki Kang Asep. Waalaikumsalam. Ustad bakal mana penting disukan? Oh, kali mereka sempur jarang. Entong ka sempur, menege kasih jamu kasih budu brek naon. Arek hawalan selawatan, ari kitu kumaha. Kau pokona mah kada hayang pangsar datokeun, ari kitu kumaha. Ngan hampura bayaranna leutik. Kuring ka aing. Matak aing mah ngaji teu sumanget sabab bayaranna ge geus daho leutik. Kenapa Ustaz tadi nama ngomong cenah pada ngulang jamar muda cenah nyata ajengan ti barunai ajengan Nurdin eta teh cenah mahal ari teh usah gopal godona mah usah gede pasti murah ka aing ngabnu ajengan tong kitu atuh cek tadi kitu nya punten enak sebutkeun nya ajengan Kang Ajengan Asep punten Ajengan Asep denge kan murah deh biar ka aing keur kieu mah eueuh dulu eueuh baraya bahaya si bahadag sareng anyal keur bagi usaha aing mun hayang murah wae geuleuh atuh da ece urang mah tapi insyaallah nya Kang Ajengan Asep jeung panitia-panitia nu lain jalmi eling nya aja nya eling teu ece eling teu urang macan bisa nangtukeun eling jeung teh elingna panitia kumaha engke we aing mah mun bare gede berarti panitia teh jalmi eling mun mere leutik berarti henteu henteu gede jurig teh eling ka panitia arek ngaji nah matak menang aing mah eueuh ngajian coba rek balik ke cicing balik hayo balik itu dawuh ngajian rek protes ka ajengan rek protes ke Ustaz Gledek mah Ustaz di Palumpur mah eueuh ngajian ceramah teh sanggeuk emang menang deui Gak onang kurang dari sebelum laku kene malah penting ayeuna teh Ajengan Asep kudu dibajakeun penting ayeuna teh rek langsung penting ayeuna teh kudu mah ka Bekasi eta penting ayeuna teh jadwal ka Bekasi dengekeun sabal atuh da urang mah penting ayeuna teh Haji Miftah di Bekasi rek hajat penting ayeuna teh ngawinkeun budakna nu bungsu Menjeut sapina ke 8 domba 17 aing bunuh kieu lain itu mah dekor ada 35 juta lain kieu jurig lain ieu mah gabah peranti moe pare ada rate lain balik ka imah teh ieu mah ngurut ribu mesti ribu ya mah runggan di runggan mesti penting ayeuna teh dengan paurang wengi ada taat teh kedah nama ka Bekasi Haji Miftah hajat menjeut saking teh eueuh 8 siki domba 17 siki ngan kasimkureun teu ngonang ada naon katipu siap minum heula susu panitia susu Kirim susu tapi kemana itu ngomong dari gokil ngaji mah hesek ngaji mah rudet karasana ge bayang yang jeung garepek ngan ketika eta bujur dipake ngaji pasti moal betahkeun ngan ketika eta bujur dipake ngadengikeun organ tunggal. Halo, urang Cidamu tong munafik kana bab organ tunggal. Sabab urang Cidamu pasti ahli organ tunggal. Jeung beuki kana organ tunggal. Cirina dengekeun aing rek organ. Sabab lamun aya organ kudu 17 juta plus artis tilu anu bohay teh. Aing mantul sih. Lanjutkeun Bapak. Ketika bujur
dipakai ngaji mau betah. Ketika bujur dipakai ngadenkeun organ tunggal bakal betah. Heran, ya Allah, nikmat kadang betah karena bujur naoge. Komo lamun jam 11 peuting ditabeh di tetangga sabelah nabuh jaipong beda deui. Nu tadi mah organ tunggal, nu jaipong beda deui soranna Kang. Tubak tingtung, 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 tubak tingtung. Tepuk tangan atau cek aja. Ini ngomong teori. Kadang-kadang mah kitu, lamun kajauhan tapi lamun kadang kadeukeutan lain. Tubak pimping, 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 tubak pimping. Dengan edan tong dionang daya dengan geloi Allah kajian Allah pulungan kenal menang dangdut dan baliknya sama teuing hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang majelis ilmu seperti ini, berbicara tentang seperti pengajian umum seperti ini adalah luar biasa Pak. Tuh, dari tadi mah jempling. Ibu tak kehayaan aja begitu tolong. Ya Allah. Aduh, sisnya yang Ridwan punten. Asa turut-turut mah punten anu keur anyar Kang Diram. Kana poting simpul kacau. Amit-amit. Bu, lamun ibu hayang bahagia, ini kan sudah merupakan kebahagiaan untuk kita semua. Apalagi di majelis seperti ini ada pemimpin kita, ada Pak Lurah. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Amir untuk ngadukung mau dengan amakun. Kan baik Pak Lurah, nu teu ngadukung ke anak kurang. Ulah dipilih kasih ketika datang PLKD ke Lurah. Geuleuh aing mah geuleuh. Abok aing teu ngadukung si eta. Aing nu kadina meunang PLK 800.000 aing mah dicabut. Sebel aing keulah di betes sebel. Aing jadi ngabahas lurah. Punten, ini adalah lurah yang sangat luar biasa. Kakuping musim kuring, bahkan beliau sekali musim kuring, beliau sok daek dikir kapajada. Alhamdulillah. Hebat. Ye, cara ojo. Dikir ke lain macam mah lain. Panggil aku si Jablay. Tuh. Ya wakil, ya latif, ya goni, ya rahman. Gitu, aku aja syakat. Lain benar itu cewek, sabab awet masuk rusak di mana-mana oke. Urang sebel ka awet. Nah, sebelna sabab sim kuring pamajikan teh alhamdulillah eueuh awet deh. Da paling sebel ka pemajikan sim kuring, lamun sim kuring datang ceramah aja dengekeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu me euy. Oh. Bisa anda ulangnya mata aing mah mahal, ya asal mahal. Jadi bayar pun jauh sih. Jauh deh. Datang si pun ke Prap. Nyai tacan bobo. Tacan apa ngatos aa euy uleman. Oh. Jadi saya karawan saya ke Papua. Ari
Ari Sugan teh dengek kena aja. Ari Sugan halus we bahasa nama kasar terus teh halus. Begitu simkuring tina lawang pantot di luar kajro imah. Jadi kajro imah. Pamajikan di jero imah keluar. Tengah tahu kieu. Aku naon jeung teu aya dusan. Aing mohon panitia kita ngajawab pamajikan uing. Dasar panitia teu gablek pikiran. Tanya ke panitia. Disebutkeun teu gablek pikiran ku pamajikan aing bahanan dusa. Tak kitu awewe mah kenapa nu bakal ngarujatkeun ke anak akidah urang bahkan karena kehidupan rumah tangga pun adalah wanita. Halo, dijajar heula ku aing awewe. Teu make laki. Siap ibu. Awewe mah di mana-mana ge ngarudekeun. Pinjam duit tarape becak. Ka emok. Emok. Oh ya discairkan. Macan, pan si mas itu lunas si mas ya cair. Oh gitu. Begitu cair, panggil kita nyokot bener tuh cok. Langsung sok munafik deh kan. Hey, halo emok, halo. Ku balik itu tukang emok kumpul tuh. Halo. Eta lucu na emok begitu sumpah nasabah lecak derekeun. Sumpah nasabah derekeun lecak derekeun. Teuleung atuh da urang mah. Eta sumpah nasabah make maca bismillah deui. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjanji bayar hutang tepat waktu. Jika aku tidak bayar maka aku akan bunuh diri. Enak. Allah ya Rabbana Karim. Tapi insyaallah awewe di dieu ibu-ibu di dieu sadayana saroleha amin. Ya Allah ya Rabbal hayang bahagia mah ece lamun hirup hayang bahagia. Lamun ieu mah urang ngalamun Bapak. Hiji urang kudu daek maca sholawat. Sholawat. Ustaz atuh mana maca sholawat teh sholawat mah nu kumaha wae, sholawat mah nu mana wae, rek make tajwid ke, rek teu make tajwid ke, rek sholawat bingkeung, rek sholawat lempeng cepet masalah sholawat. Pokoknya masalah sholawat baca ku urang, insyaallah urang bakal menang kebahagiaan dunia jeung akhirat teh. Amin kitu sakeun molongok. Ya mapeda tetangga simkuring maca sholawat henteu diipakeun eta pasea ustaz jeung ustaz dasar ustaz garelok cek aing teh. Ustaz nu saurang teu make tajwid, nu saurang ahli tajwid, kadengieun ku ahli tajwid. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim. Pangkuluna jaman kadengieun ku ahli tajwid mah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamang tangmang wa tamang tamang. Pabeuri aing. Dengekeun ajengan, dengekeun kiai anu sok sholawat, sok tajwid, sok bisa ngaji, dengekeun aing dengekeun kiai, khusus ka kiai sarekan ku aing. Keun bae aing glut aing di luar. Aing mah dipegat pas mah lumpat aing ka ditu. Dipegat di ditu ku kiai lumpat aing ka jabatan. Dipegat di ditu lumpat ke bawah pasir aing loba terong gitu. Dengekeun kiai dina masalah nu kitu teu kudu di masalah rame-rame ke. Teu kudu nu penting kiai jeung kiai rek kitu rek kieu sing alalakun. Pas nu hareup balikin ka kiai segala. Geuning ka semua. Oh nu waneun saha nu ngomong kieu saha. Jelema apa? Jangan tapanya hae dulu kayak gitu. Jangan dipermasalahkan. Eta perebut daging kurban. Astagfirullahaladzim. Ulah diperebutkan.
Mun bisa mah kiai nu itu teu kabagian anteran ku kiai nu ieu da kiai nu ieu mah boga kurbanna kabagian tilu anteran hiji ka itu. Ieu tara. Namun tarak sok laksanakeun. Ieu mah asa pang akang na we. Bodoh. Akang. Di surgaeun. Yang tak kiai pedah. Oh, jadi mau bos ya kupeh dan bos jeblok kupeh nanti. Sorban 7 meter gitu. Gamis 8 lapis gamis sampai. Asapan akangna, pang pinterna, pang pisurgauna dan ikan bar siso oge sakumaha elmuna jago. Murid lagi ribuan bersang ngapung bah siso ulangan. Ngerebek ngerep ngerebek sudah ngerebek leuh aing mah benang ku aing kabeh batak tongonang uing ari ceramah mantong kacarekan ku aing kabeh batak mulai sabon Haji Miftah kita Tasik ngonang. Ya Allah ya Rabb, sok si Al-Akur siap si Al-Akur siap. Ketika kiai dan kiai akur, insya Allah masyarakat seperti kiai bakal akur. Alhamdulillah. Dan si paling yakin ya kiai dan kiai ayeuna Al-Akur cirina kompak masyarakat ngariung. Alhamdulillah. Nah, genah. Euy ngaji teh inum heula. Ayo capek euy pesawat. Terus kajian ayo mau hadis semua. Sen kata itu dengan hadis teh. Sen salah macam di luar santri ayo. Gitu. Bagaimana aku kan betah ceramah. Sebagai nyanyi tak ayo sesedian wae. Bu, siap teruskan bu, ngajar siap. Lamun urang hayang bahagia. Ketika urang hayang bahagia sok sing daek rajin maca sholawat. Sabab eta sholawat di dunia urang bakal kepanggih, apalagi di alam akhirat. Inna awlan nas yaumal qiyamah. Sesungguhnya jelema anu utama-utamana nanti di kiamah adalah jelema anu sok daek rajin maca sholawat. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sadayana ahli sholawat. Berarti alhamdulillah insyaallah bakal jaminan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Pak sholawat. Ibu, hei, Bu, lamun urang kena goreng tempe, bapak lamun urang kena morel di kaungan, sok baca sholawat atuh. Sholawat di mana wae mangan? Dek sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat Qadanon, Badriyah, sholawat tahun deh, Umi, sholawat tahun deh, Syifa, sholawat tahun deh. Nah, ya Allah, sholawat tadinya. Baca kurang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Barang sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sok sholawat anu mana wae ece, sholawat mah mana wae Bapak di mana tempat ada sholawat di dapur, di imah, di kamar, di sawah sok sholawat. Tong panjang-panjang teuing. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bari ngagoreng tempe, ngais budak, incu. Ayo kurang teh, incu aja ini. Orok. Ya orok. So, ini tempat lain. Orok itu. Sallallahu Atau enggak?
Kapan Jibril sedih, isi ulama jadi baik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.